Wajib peuting sumanding cahaya bulan nu baranang nyaangan hiji basisir di wewengkon Karang Ngampar. Di luhur batu di antara peting gedepurna sora ombak, katembong aya dua urang lalaki anu keur liuk pahareup-hareup. Nu saurangna kawilang hiji jajaka ngora make baju sing sarua bodas, samping sarung disolendangkeun dina tak-takna. Buukna nu gondrong dibengker ku iket barang bang semplak. Sedengkeun nu saurang deui mah kawilang lalaki kolot nu geus meunang disebut aki-aki. Buuk janggot jeung kumisna nu paranjang teh geus barodas kabeh. Jaka geus waktuna ayeuna ilaing lunta. Sakabeh ilmu panemu jampe pamake nu kapimilih ku dewek geus diturunkeun ku kituna ieu mangsana pikeun silai ngamalkeunana. Kadenge nu aki-aki nyarita sorana beura hari si jajaka najan nya oge katembongna siga nu sedih, tapi teu weleh bari sarangah serengeh dina nyaritana teh. Geus kitu watakna weh meureun. Geuning kalah ngusir ka uing ki. Geus bosen na kitu lin. His, lain bosen kehet teh. Pan tadi geus diomongkeun ku dewek yen sakabeh ilmu geus diturunkeun. Jadi eueuh hartina si laing cicing di dieu oge ayeuna teh. Da geus teu aya pulungeunana deui nu matakjub geura ngalalana. Amalkeun ilmu ti dewek. Ngan omat si laing kudu aya dina jalan nu bener, tulungan nu butuh, tarangan nu susah, tumpas kajahatan sarta basmi kezaliman. Si laing ngardi henteu sate jaka. Si aki-aki teu sirikna bari muncereng nyarita kituna teh. Teuh pan adat-adat wae si aki mah da. Jadi sedih ka uing lagi ki. Nya atuh hari kitu mah uing ngarek indit ti ieu tempat. Ngan sateu acana papisah. Uing rek nganuhunkeun ka aki anu geus ngurus uing teu leutik. Ngaredahar sangkan awak uing jadi gede. Maraban ku ilmu nu jadikeun awak uing jadi kuat. Aki sing ridho nya ki kana sakabeh anu geus dibikeun ka uing. Hamperu ampura lamun uing teu bisa balas budi atawa mulang tarima ka aki. Dewek teu miharep si laing mulang tarima jaka. Nu dipiharep ku dewek mah sangkan si laing teh jadi hiji jawara nu bisa nyumberkeun kahadean di alam dunia ieu. Lamun geus bisa kitu eta mangrupakeun hiji kebagjaan pikeun dewek mah. Tenang laki perkara deet nu kitu mah uing bakal nyumponan ka hayang aki. Keun urang cipolan tah nu jarhat teh. Apanan uing ge geus sakti ieu nya ki. Tah kitu atuh jaka. Eta karak murid Ki Dablong kasebutna. Dan sekali deui omat ulah ngangerakeun dewek si laing teh nya. Si aki-aki anu tadina dariana keur nyaritana teh jadi pipilueun sarangah serengeh ayeuna mah. Ngerakeun kumaha kitu ki. Si jajaka rada kerung. Salaku murid tunggal dewek si laing teu meunang eleh lamun tarung pon kitu deui dina ngobaran nu gering. Kudu cager tah lamun diobaran ku ilaing teh nya. Rebeski tong hariwang tong salempang uing tangtu ngajaga ngaran aki. Sing tenang moal bakal nguciwakeun lah pokona mah. Tah minangka bekel pamungkas ku dewek bakal dibere pakarang pikeun nyempurnakeun kadugalan si laing. Ayeuna tarima. Ki Dablong ketembong nampak
tamprakeun dampaleungeuna kencana teuing ti mana datangna ujug-ujug geus aya bedog nu ngagoler dina leungeunna. Lamun ditempo tina ukuran sarangkana mah eta bedog teh kawilang pondok jeung buntat teu beda we jeung bedog sepat nu paranti meulahan tunggul awi. Asa teu pantes memangna oge lamun disoren ku saurang jawara mah. Atuh puguh we pikeun jaka rungsing mah ngajadikeun olohok sarta teu kuat nahan hayang seuri. Deuh euing mah ari si Aki nanaonan ieu teh ki piraku jawara pakarangna jiga kitu. Aya bahan diledek ku musuh dihina ku lawan kaya kieu mah atuh ki. Jaka rungsing teu sirikna nepi ka ngacai yang serikeun bedog nu aya dina dampaleungeun guruna teh. Nempo pamulah nu jadi muridna sarupa kitu Ki Dablog. Ki Dablong teu loba nyarita deui tuluy peurah bedog teh dicekel ku leungeun katuhuna sarepet ti lugas aya ku aneh. Bedog nu katempona pondok teh ari geus dikeluarkeun mah panjangna jadi opat dikeleun tina warangkana. Kebur pamor bedog beureum burahay ngaluarkeun cahaya nu matak serab kana panon. Ngadadak kaayaan di sabudeureunana jadi caang pangaruh tina hurungna eta pakarang. Lian ti eta dumadakan pating hiliwir ka ambe bau hanyir jeung bau bangke nu kacida sekeutna. Jaka rungsing mangpetan irungna tapi angger ka ambe bae. Jeleng olebat Ki Dablong luncat bari ngahembatkeun bedog ka lebah batu gede nu teu jauh ti dinya. Hiuk kaclek prai batu nu sakitu gedena teh beulah jadi dua saharita. Siga nu hipu naker ka tenjona teh waktu eta bedog dikadekeun. Jaka rungsing molotot bari bebalongkengan utah uga reuas. Tayuhna mah nempo kahebatanana eta bedog. Ditambah ku bau bangke nu mingkin seukeut bae ka ambeuna. Masih rek ngahina kana ieu bedog sujang. Ki Dablong ngabarakatak nyaksian kaayaan nu jadi muridna. Geus Ki, mahi uing percayalah hebat eta bedog buntet teh. Geura asupkeun deui Ki, teu kuat bauna bisi bijil kabeh si pejit uing Ki teh Ki. Saenggeus ngadenge kitu mah tuluy bae Ki Dablong teh ngasupkeun deui bedog kana sarangkana bareng jeung eta bau bangke jeung hanyir nu tadi sakitu beungeutna teh ngadadak leungit. Tasangkanya Ki geuning hebat si buntet teh. Nu matak sujang si laing ulah meunteun hiji perkara teh tina bantukana. Naon nu kutempo ti luar centang tu sarua jeung eusina. Kade boboka pobodo tenjok kasabaran tinggal. Nya Ki ampura uing lah. Tah ieu ngaranana pedang mayit tarajana pakarang ti ieu jagat. Bedog soteh ti luarna apanan eusina mah geus kasaksian ku ilaing sorangan meureun. Nya Ki hebat kan eta we uing mah teu kuat ku bauna mata kripuh mun dipake tarung teh lainana batbet nyacaran musuh kalah ngadon teu ari mengpetan irung engkena teh reunan bungah uing mah Ki. His ari si laing jaka bausot teh pikeun nu jadi lawan atawa jalma lian dari anu kanu boga nama atau kanu nyekel nama moal mata kambe ieu. Oh kitunya dai katuri kitu maki. Nya hempek ieu geura rawatan ku ilaing ngan omat dewek teu peujeuh ieu pakarang ulah dipake sagawaya digunakeunana lamun keur bener-bener dibutuhkeun wungkul. Haringan saukur jeung nuar tangkal atawa nying hareupan cucunguk mah teu kudu ge dipake. Ki Dablong bari ngasungkeun eta bedog.
Sanggeus ditampanan tuluy bedog teh disoren ku Jaka Rungsing sarengkana ditalikeun kana cangkengna. Tapi pohara reuaseunana manehna barang nempo deui ka lebah Ki Dablong tetela anu jadi guruna teh geus eueuh di hareupeunana. Menang sakedapan mah Jaka Rungsing ngahuleng dirina can wanieun ka mamana sabab can nyarita deui ka anu jadi guruna. Tapi sanggeusna aya soratan katingali Ki Dablong nu nitah sang